Adintos da kumaha waktosna urang bagi-bagi bah. Bagi-bagi waktu Nah gitu sanes teu sono urang teh ka urang nu walahir atuh khusus ka orang tua wali murid kali adik-adik siswa-siswi SD Cianti oge ka ibu KS kali dewan guru oge para komite ngahaturan. Rupina lagu pamungkas anu dipundut ku Kang Aban nyaeta lagu Riuh. Atuh boh bilih teh mah aya wargi-wargi anu teu sempet ka dieu panginten anu saenareng berrupi-rupi pada melanat sewang-sewanganna boh bilih tiasa tepi hoyong nyakseni atau napi hoyong nonton tinggal di searching atau napi dipilari wae dina media sosialna aya tos aya YouTube-na alhamdulillah ini mah Ceret Entertainment anu nami YouTube-na teh Walahir Show 2. Mangga di subscribe, di like sareng di komen. Oke, diantos pisan kritik sareng sarana di kolom komentar Walahir Show 2. Tanapi tiasa oge diikuti media sosial Facebookna CRT Kevin Kristen pemitel Kriston pemitel 4. CRT Kriston Kevin nah gitu eta FB-na Cert Entertainment kanggo YouTube-na Walahir Show 2 insyaallah tadi seueur pisan aya sababaraha lagu mangga biasa dipilari oge tong hilap di subscribe sareng di like oge di kolom komentarna diantos kritik sinareng sarana sumangga kadang wargi mangrupikeun lagu pamungkas sate acan simkuring mungkur mundur tina ieu panggung dina season anu kahiji simkuring sejak nyunkeun dihapunten dina sagala mangrupi kakurangan oge ngaturkeun pisan dina sagala perhatosana ka ibu bapak orang tua wali murid SD Cianti oge ka bapak kepala desa Walahir kalih reng-rengan aparatur desa Walahir. Manawi atuh Kang Aban bilih bari pakaulan ngarengkenek dina laguna Karembong Kayas. Riweuh ya? Riweuh dina laguna. Mangga Kang Aban. Wow. Enggak kapayun Kang Abang.
Selamat datang ke Pelang Sobandi Bapak Kades Walahir Wilujeng. Ring saya kapihatur dina lagu anu pamungkas dina lagu nate riweuh.